Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana. Tepang desa simkuring Kang Rahmat dina pidangan Karanjang, Kang Rahmat nganjang. Karanjang edisi ayeuna edisi anu luar biasa simkuring ngeplog ya atanapi silaturahim ka salah sawieu seniman Sunda nu aya di Bandung Selatan, khususnya di Pangalengan. Saha? Wah, tos teu birek deui. Nyaeta Teh Yesi. Sampurasun Teh Yesi. Sampai. Damang Teh Yesi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga Teh Yesi ngawanohkeun heula nyalira mangga. Iya, satu acana perkenalan heulanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pangkeun nami abi Yesi Arsita, linggih Rati Mekar Bakti, Desa Marga Mekar. Pangalengan. Iya, Pangalengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah tiasa silaturahim sang Teh Yesi oge Teh Yesi sayogi di non nyontang waktos ku abdi di Wagel heula nya. Teh Yesi abdi hoyong ngobrol sabudeureun kegiatan Teh Yesi khususnya dina widang seni ya nya. Pangitan urang kawitan ya. Teh Yesi dina widang seni teh biasana aya istilah hiji jami kitu ngeureuyeuh kana seni eta teh sok biasana mah kumargi sok aya kokocoran ti luhur gitu nya istilahna teureeuh gitu. Tah nah Teh Yesi ge kitu aya teureeuh ti sepuh atanapi kumaha ya cing sok. Upami abdi mah teureeuh mah teu aya. Mohon. Mung abdi teh semenjak ngalihna ka Kampung Mekar Bakti ieu kan seseueurna kanu lingkung seni nanya janten abdi teh biasa disebatkeun jatuh cinta lah janten ngiringan gitu ai teu mah teu aya ti sepuh teh mung abi urang iring gitu janten weh lebet kanu lingkung seni anu aya di dieu. Anu salajengna ye Teh Yesi ngawitan irah tah istilahna ngeureuyeuh diajar kitu nya dina widang seni teh nah nuju alit nuju SD atanapi nuju SMP cobi. Upami hobi mah tia alit oge hahaleuangan kitu nya. Terus aya hobi mung nembe ka ieukeun mah semenjak ngiring suami ka dieu tahun 2012 abi kaleresan ngiring ancrup kanu seni teh. Gitu. Nuhun. Tah nyambung ya kumaha neme istilahna dibahas nanti 2012 ngawitan ngalih sareng caroge. Tah ayeuna bade naros ya. Teh Yesi biasana kieu ya. Kadang upami din anu tos kulawargian mah nya kieu kadang kieu ya. Misalkan pamagetna na seni istrina henteu kadang diwagel ku istrina. Kadang istrina eksis dina seni gitu. Tapi caroge henteu kadang diwagel. Tah ayeuna abi hoyong naros. Kumaha ye caroge di nalika Teh Yesi ancrup dina seni kumaha tah? Abi oge sami dina seni mah nya kawitna mah kitu caroge oge kahijina caroge henteu ngiring dina seni, kaduana anjeunna tidak mengenal sama sekali seni itu seperti apa. Tapi sambil berjalannya waktu alhamdulillah berangsur-angsur anjeunna ngartos gitu keayaan sapertos abi dina seni teh kumaha gitu. Ayeuna mah janten istilahna mah mensupport kadukung. Mohon alhamdulillah. Alhamdulillah. Janten regreg-nya. Alhamdulillah regreg. Margi abi sok heureuy sareng rerencangan gitu. Istilahna mah kieu cenah. Manggung mal bener cenah lamun aya masalah di ieu. Gitu kaca canaknya. Tah anu salajengna Teh Yesi biasa Teh Yesi dina jenis naon upami dina widang seni teh nyanakeun naon tah? Abi mah kawitan ngiring dina seni teh ngiring ngawi. Ya ngawi dina Singa Depok ya. Anu kaleresan aya di dieu padepokanana lingkung seni Langkah Buana. Ya di dieu ayanya kawitan ngiring ngawi teras ka ditu nama abi urang iring ya diajar salit-salit oge kanu dangdut pop Sunda abi ikut serta. Mohon alhamdulillah nya seiring waktunya panginten. Nu salajengna ya. Kumaha ye numutkeun Teh Yesi? Kadang kan aya seni mah kieu nya Teh Yesi kadang istilahna mah khusus nama ye namina teh kekengengan kan kitu nya istilahna naon beureun. Kadang kan ayeuna alit kadang ageng gitu kadang apa istilahna kadang acara ge kadang aya kadang teu kumaha tah menyikapi kondisi eta? Disyukuri saja. Nah kaleresan alhamdulillah ya abdi lajeng dina seni caroge oge saalit-saalit ya majeng sami janten aya teu ayana misalkan upami saur bahasa kampung Manabeuh ya. Ya aya dijalani
teu aya oge ya teu sawios Mohon. gitu. Nu salajengna ya Teh Yesi. Kumaha ya aktivitas di nalika di luar seni lah gitu. Sadi dinten aktivitas naon Teh Yesi? Aktivitas mah ya di rumah saja we, Di ibu rumah rumah saja. tangga ya. Nuhun. Teu aya di anu Mohon. sanes upami saluarna ti lingkup seni. Mohon. Nu salajengna Teh Yesi ya. Anu biasa urang atanapi Teh Yesi makalangan atanapi manggung di wilayah mana wae Teh Yesi ya. Mangga. Di wilayah Pangalengan mah sudah tentu Mohon. ya, paling Mohon. upami ke daerah Garut Mohon. ya, ke ya Garut tuh gede seueuring selaras namanya upami disebat Mohon. da Garut lah pokoknya mah Garut teh. Garut teh gitu Pangalengan, nya. ya. Kalebak. Ya paling ya ke daerah Banjaran ya Cikalong. Mohon. Siap. Ai istilahna umpami anu naon namina teh grup nama bebas nya pangintennya teh. Mohon. Anu salajengna Teh Yesi ya nyamung karena kondisi urang ya ayana sasalad wabahnya di tahun-tahun ayeuna ya di 2020. Kumaha kondisi wabah ieu pendapat atanapi numutkeun emutan Teh Yesi menyikapi kondisi wabah ieu pandemi ayeuna mangga. Dengan adanya pandemi ini sangat berpengaruh, terutamanya pengaruh buruk di segala bidang oge saminya, Nuhun. usaha cara oge kita oge lingkung seni ya sangat berpengaruh, buruk gitu. Harapan mungkin kapain kumaha ya Mbak? Ya harapan mah Tinggal beres sih ya mudah-mudahan mah corona cepat pergi, keadaan pulih kembali. Amin. Ya terutama nama bagi kita tukang Amin. seni lah Amin. tiasa lajeng deui sapertos sabihari deui. Amin. Tah, anu salajengna ya Teh Yesi kagiatan tadi seni nu kadua keluarga. Aya kegiatan sanes usum ayeuna saperti usum YouTube. Aya teu kegiatan? Mangga Teh Yesi. Bari disebatkeun nya. Abi mohon kegiatan abi aya sih saalitnya Mohon. bari diajar Mohon. ngisi YouTube oge Mohon. Kaleresan Abi Gaduh channel, Mohon. Yesi Asita channel, Mohon. ngakaper lagu pop Sunda dangdut. Mohon. Taulah hilap itu. Mangga diiklankeun. Iya. Tahu hilap oge, di like, komen dan subscribe channel YouTube Yesi Arsita. Iya. Anu salajengna Teh Yesi ya. Istilahnya tadi namanya kan diuningakeun ku Teh Yesi dina channel nu Teh Yesi teh covernya istilahna teh panginten lagu anu istilahna nu sanes. Tah abi bade naros. Kinten-kinten Teh Yesi aya kahoyong cita-cita rencana kapayun ieu nya. Misalkan terutama ba'da Covid dah gitu. Ngadamel atanapi gaduh lagu-lagu nyalira. Ya insya Allah ai keinginan mah seageng-ageng nanya. Mohon. Ai mudah-mudahan mah ya tercapai segala keinginan. Mohon. Niatan mah tos aya mung nya insya Allah kapayuna mah menawi diparengkeun. Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kalau dikesakeun. Panginten anu salajengna ieu nu pamungkas. Biasana tadi mah di awal mah panaros karena masalah tereuhnya ka Teh Yesi. Tah ari ayeuna mah abi naros teh. Teh Yesi dina seni cing ai marurang kali aya nu katingal mengarah gitu karesep teh kana seni atanapi kumaha mangga. Upami murang kali abi nu kahiji mah kayaknya aya gitu. Kanu hahaleungan mah sami ngan duka tah kapayuna mah. Kitu nya. Nu pamungkas panginten istilahna abdi ngahaturkeun nuhun ka Teh Yesi anu tos sayogi berbagi carita pengalaman panginten disebut dari kegiatan Teh Yesi dina bidang seni. Oke sayogi waktosna panginten kawagel hatur nuhun pidoa panginten mudah-mudahan Teh Yesi dina acara bidang seni na panginten aya dina kalancaran kapayun. Amin. Anu salajengna panginten sakulawargi oge istilah nama si bapak cing lancar panginten dina bisnis Ya, marurang kali cing sararehat amin. atuh panginten
Hatur nuhun sakali deui. Sami-sami. Pamirsa, sakitu panginten pintonan Karanjang edisi Teh Yesi Arsita. Penyanyi atanapi seniman di Bandung Selatan khususnya di Mekar Bakti Pangalengan. Hatur nuhun kana perhatosanana, hatur nuhun anu tos nonton, hatur nuhun tos subscribe. Antos video-video sarajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geus biasa mun aya nu karyaan nu nyepitan jeung aya nu pangantenan nangap singa Depok tibabakan singa Depok langka buana tandang midang makalangan. Ya, palawargi bilih aya nu begahkeun rias atau keseniannya upacara adat dangdut pop Sunda atanapi bajidor tiasa ngahubungi official Langkah Buana atanapi ka pribadi oge tiasa teu nuhun.